kawontenan salebeting pagaran Jawi Karaton Nagara Amarta. Prabu Yudhistira kasumpingan Bima anu ngaku kudu ngagigidik teh kajaba yen Bima nyuhunkeun tulung ka Prabu Yudhistira sangkan Gatotkaca engal milarian calon piistrieunana. Margi Bima hoyong engal Gatotkaca gaduh pamajikanna tenapi kaduh bojo. Kakang Kudarmaji Bima adi akang bagi aku aing aya perlu aing datang ka dieu kamarta. Aya naon Bima? Bagi aku Kakang Kudarmaji. Tiap kalebet Bima adi akang. Ieu. Bot. Agen. Bagi aku aing mana si Gatot. Ramaria. Kadieu siap kumpul kabeh. Siap. Wagyakeun aing dek mentah tulung kasih Kakang Dharma Kusuma. Coba Bima ka dieu. Katiro datang Bima. Iya hinggih aing. Pakai Bima gerak ka dieu ka jero ati akang Bima edan. Pakai Kakang Yudhistira. Kakang Yudhistira bakia nuhun Bima di akang. Awas omat aing eta si Gatotkaca minta tulung aing ka si Kakang si Gatotkaca supaya diparentah sangkan bubur kawin sangkan dengan jodoh. Si Gatotkaca geus dewasa, si Gatotkaca geus gede. Aing hayang geura buru-buru ngali jadi anak jatuh kerami. Hayang buru-buru aing ngali anak kawin aing. Mangan tos. Calik mah inggih aing. Teu sabar aing, teu sabar. Good. Aduh euy. Jeung saerang. Diri. Wirana. Pada ngatur ke semua baktosun terima strajinga nuhun sun atuh ka juragan ageng oge kau terima pot mana si Gatot itu sun mete kajaman heula sun tos patroli panginten hareudan janten mangga cenah dipayun ka abdi teh wakilannya ku si abdi bae tong cenah ka jero sia ieu masalah aing pribadi aing rek minta tulung ka lacek aing. Kakang Yudhistira, oh mangga gan siap. Siapkeun kopi tahan moal cenah ka dieu gan. Oke, siap gan. Ulah, naon ka dieu? Keun antep jualan Gatot tong diajak euy. Antep pulau dieu nya. Buru ka dieu. Teh heula kagok, buru ka dieu gancang kitu. Awas sia. Tunggu bejak ka si Gatot sia. Moal atuh moal. Payahan siya koy. Mual. Si gede amak siyan. Ulah we aing teh ngomong teh. Bari na gerek naon atuh aing nguruskeun dunungan diomongeun aing mah. Mata ka aing ngomong pangheulana ge sieun dir si dosar aing. Juragan Gatot nama nyumput di betul cai kemani ngeunah mun sigan ngeunah pisan. Cai tiis mun sigan di karaton. Bade ngaturkeun semah pangabaktos abdi dawala. Tarima dawala nuhun calik dawala. Oh mangga. Atuh ka juragan Ageng sami kan. Awas ya. Lan, awas. Aduh. Meni rowas atuh lalaunan atuh.
si Gatot tong cenah ka jero sia. Aing aya perlu ka si kakangku. Oh siap. 86 dawala siap. Akan dawala urus. Nu penting mah asal puguh we dawala mah. Kunaon sia? Nya puguh juragan Gatot tek nikah. Cenah beger kan. Dan nyar Raja Wisuna goblok si teh. Naon ari akak? Tong ngaheurean juragan Bima maksudnya gitu. Yang dialukeun si teh. Sakitu ditimang teh. Juragan Gusti Bima malah mun nimang gitu diangkat si teh. Diangkat kumari akak kieu ngomong bubutkeun si teh. Maneh mah teu potong terung maneh. Geus tong diheurean wae si teh. Ah nama kejeng potong. Emangnya sih aku laki-laki apaan sih kejeng dipotong-potong segala? Laki-laki apaan sih goblok? Bisa antep, bukan Gatot antep. Apa sih gara randing wae aing ngedengeun ge lieur. Sok sieun aing hareng. Aduh. Kan hareng bade ngaturkeun semah pangabaktos mugi ditampi kan. Hareng alias si sarden, alias si ardensis, alias si kornet. Nuhun gareng. Iuh. Lan, Iuh gareng. siap. Atuh ka juragan Bima oge sami hareng bade ngaturkeun semah pangabaktos mugi ditampi, lamun teu ditampi ku hareng rek dibawa deui. Diterima ku aing reng. Nuhun sia. Lan, Nuhun. aduh, tong tarik teh atuh sieun hareng mah. Iuh sia. Aduh, aing mah euy. Bisa jantungan aing barengan kieu. Aing kuraya masalah aing, kuraya niat obrolkeun si adik aing, ancuk aing si Kakang ku Darmaji. Oke, siap. Wes. Kang Mudel, Kang Cepot. Ngaturkeun semah ngabaktos hareng kaduaan. Diterima reng nuhun euy. Ditarima gareng nuhun kasep gareng bungsu. Bager, atuh dareng mah bager. Hareng mah lamun tinju badag siga juragan Bima sieun nya paling gareng dikit teh gareng ditengel irung gareng moal ngacreng bakat ku gede mana. Sieun diuk si gareng diuk. Arek aing diuk. Di dia deket Gusti Yudistina. Ame ngeunah. Ame dibere duit hareng. Sia mah kana pe duiteun we sia mengrap-rap gareng si teh. Aduh, ya juragan ageung. Aduh. Naon sia? Cumun eta abdi mah duh naon kejeng. Da juragan anu mah teh geus agung tos dewasa na bajeng dipiwarang segala milarian istri. Sia montong ikut campur sia. Dulu ieu naon? Lan Aing nyekel naon? Kuku naon saya? Kuku Bima. Naon sia? Ieu kuku pancana kali tusukkeun kana beungeut sia. Ulah jangan ulah. icing engko tong diheureuyaan di nya mah. Heuh aing ngabungah we kitu dawala. Paning sia cepet. Aing rek ngomong ka si Kakang Yudhistira. Tong ngomong meunih. Cepet. Aduh. Meni eueuh kasarieun sia mah segitu cek denungan jempet teh. Ngocoblak we sia mah tuh. Siga aing teh tadi gejempe aing mah. Dunungan rek ngomong teh aing mah tara pipilueun, tara megat kalimat aing mah jempe we aing mah. Siapa menangnya si goblok si gareng. Lain pangmenang nah hareng mah da bener. Nya dunungan teh aya perlu. Ku juragan ageng teh aya perlu ka Gusti Yudhistira. Sia teh ngadarengekeun selaku pawongan, lain ngomong wae atuh sia teh. Pipilueun pisan reng. Tong pipilueun selain mareng tong masalah. Cilikeun teh dunungan jempe. Aneh teh jempe reng. Pan hareng mah tadi ge jempe aing ge. Tadi gareng teh ngomong jempe wae. Cabuk sia gareng. Jempe sia. Ngeus atuh jempe aing mah lah.
ngomong sekali deh ku aing di alung-alungkeun sia. Aing boleh seutik jalungkeun monyong nyampe sia. Si jalungkeun aing. Jeung jempe mah jempe we tuh jempe. Tah jempe teh kakang ngomong wae sih teh. Yang dialungkeun. Wayah ngajarempe astra jinga. Mangga Yai Bimaya naon pangna datang ka akang ti munggul pawenang sigan ngagedik kitu ngagedur kitu. Coba Kang Bejaan Bimaya naon anjeun datang ka dieu. Asara ruas ti sasari. Coba bejakeun Bima naon atuh maksud anjeun datang ka dieu. Aing datang ka dieu taya kacaba aing rek minta tulung ka si Kakang Yudhistira. Minta tulung naon? Aing minta si Gatotkaca dititah cenah neangan jodoh. Aing ni minta si Gatotkaca dititah neangan awewe. Aing nitah ka si Gatotkaca diteangan neangan calon pamajikan. Sabab geus dewasa geus gede, aing hayang boga mantu, aing hayang boga incu. Duduh teuing Gatotkaca anak gua. Poromah anjeun Bima jadi bapana najan kaula ge wana. Hayang buru-buru ningali Gatotkaca. Ulin jeung awewe atawa jeung babarengan jeung awewe bari awak geus kayaan gede tapi teu wawuh jeung awewe. Ieu masalah aing. Da juragan Gatot mah bener kena tugas we tara wak dia ka awewe. Beda jeung nu lainna pangkat karek saeutik ka awewe teh. Karek jadi gawe karek 2 bulan geus tulang cileung gawe di geuningan budak ayeuna mah. Keun bae da budak baheula ge sarua ka keun bae. Cirining normal. Di mana-mana ge lamun lalaki teu resep ka awewe tah wajib dipariksa eta teu normal. Ari juragan Gatotkaca mah lain teresep ka awewe, tapi anjeunna mah estuning pengkuh tugas kana tugas nagara estuning istilahna mah teu undut kalinuan teu gedag kaanginan kana tugas teu mikiran awewe. Beda jeung aka teu kaop ningali awewe rancung takam. Da aing mah normal eta aing mah. Aing mah normal. Emang sia kuat kitu mun teu ningali awewe. Nya kuring oge sarua aing ningali awewe geulis mah aing ngawi sok hayang gitu. Sarua kitu aing. Ceuk aing oge iman mah aing kuat ngan imin teu kuat aing kitu teh. Jeung aya imin sagala ri aka. Di bejaan dunungan dek keur ngobrol teh jempe teh. Lain ngomong wae teh diajar sankrep atuh teh. Ngomong wae teh. Sih. Nah, sharing iklan teh iklan. Jempe dunungan ngomong teh ulah pitilueun. Si ku hareng ditonjokan. Tah kitu aing. Enta tulung ka sia aing. Bima diakan. Ya. Si Gatot panggil aing balik si Gatot panggil. Cenah neangan jodoh. Si Gatot cenah neangan calon pamajikan. Si Gatot cenah beger ka awewe. Aing hayang buburu ningali si Gatotkaca kawin. Aing hayang buburu ningali si Gatot jatuh kelamin. Aing hayang buburu boga incu. Syukur bagja kumayangan Bima diakan. Kurang pada-padakeun bae Gatotkaca urusan kaula. Kaula bakal dipanggil, bakal digeruan, bakal kita cepot abdi sun. Bejaan Gatotkaca cenah ka kaula bejakeun ua kitu ngageruan. Siap agan siap. Dawala abdi kula omat belah di bejaan bapana Kakang ieu. Bapana Gatotkaca rai Bima ka dieu omat dawala. Oh siap. Wa abdi disumputkeun dicai na mete nuju ibak. Nuju ngeueum panginten raos palum di karaton dengan cai teh ka nakeun selang gitu heran. Tapi kita mau hoyong ibak kan isine da biasa laku raya. Geus sia mah mentong milu kacai sok hayang wajai sia mah. Ayo ke tempat dunungan di ojahan ku maneh teh. Geus tong pipiluan juragan Gatot pakeun bae da dunungan urang atuh. Hayang we kuring teh cicieun naon mani di imah menak atuh reng.
Ngus, teu ngomong geus dijempet. Jep. Tah kitu aing. Omat ka sia. Ieu geus jadi urusan kaula selakuan. Kaula bakal ngageruan Gatot Kaca. Pokona mah cing percaya Yai Bima ka akang. Ieu Yudhistira di aing. Bagja dia lancuk aing. Aing adi sia. Punggah aing ningali lancuk. Kakang Yudhistira. Omat si Gatot parentah, si Gatot Kaca olo. Kudu daek. Eta urusan akang Bima. Yuk, anjeun geura balik ku sikap panggih ku Gatot Kaca. Keun ieu urusan kaula. Ieu edan. Nuhun kakangku ku Calita. Nuhun kakangku Yudhistira. Nuhun kakangku Dewi. Nuhun aing. Reng, Apa sih? ngape anak aing si Gatot? Siap. Pot, abdi agan. Ngape si Gatot? Siap agan. Parantos manunggal antawis rakyat sang tentara abdi mah caket juragan Gatot. Parantos manunggal agan tenang agan. Abdi selaku rakyat, abdi parantos dia wakafkeun jiwa abdi pikeun naon? Pikeun bela bangsa jeung nagara, pikeun bela masyarakat. Nuturkeun juragan Gatot Kaca manunggal abdi mah. Syukur baik, syukur sia. Syukur. Bisa si Gatot barengan yang awewe. Omat sia sing alus nyana weno sing gulis aing. Jangan sangkan menang. Siap agan wabi di dukung agan sakit aing. Kakang Yudhistira. Bima di akang. Aing balik. Bralu mampa Inggih aing. Balik aing ke mangkona. Di kaguan kamar Astra jinga lan wayahna Gatot Kaca geroan sabadana mani ku kalau bakal dititah dengan jodoh. Mangga gan atuh sawios ku abdi we diwateskeun gan. Naon rupa kasauran salira. Keun bae kaula bakal nyampurkeun ka kamar manina. Baturan ku maneh cepot dawala garing. Oh mangga gan mangga atuh gan. Naon rupa pamaksadan juragan Ageng jeung salira sakitu. Ayo dawala. Sok-sok atuh sedeh. Kemana? Panik dengan awewe jeung juragan Gatot. Asa bunga dewek mah. Bunga pisan juragan Gatot distrenan teh. Atuh abdi ge bade pamitan agan. Baturan Gatot Kaca dawala. Nuhun abdi ge baris mararian jodoh. Marengan juragan Anom, mudah-mudahan we sing kenging anu beuntur. Sing kenging istri nu soleha. Bro, baturan sumanga. Reng. Siap. Ayo Reng. Jangan jodoh. Alah ngawe jeung dewek kieu. Naon sih teh? Kudu bunga, bunga aing bunga. Atuh kareng oke kan bade permisi. Ulah dijauhan Gatot Kaca Reng. Oke, siap. Bakal neangan jodoh jeung Raden Gatot Kaca. Satria Aduh, Gatot Kaca doakeun kua sing menang jodoh anu bener-bener calon pamajikan. Bela dunia, bela akhirat, pikeun ka akhiratna Gatot Kaca anak gua. Bima adi akang kabungah anyun geus sarua kabungah kaula. Kedua na Gatot Kaca gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawargi Mang Cepot sadayana nu aya di dunya sadunya pokona mah di Indonesia, di kampung, di kota, ulah hilap ka lemur si Cepot, like, subscribe, aktifkan loncengnya. Mudah-mudahan lemur si Cepot langkung jaya sukses. Jangan lupa
Like, subscribe, aktifkan loncengnya. Lanjut, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.